Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nulung kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Saraswati bener-bener asah henteu diajenan pisan ku jalma-jalma anu ngahaja datang ka dinya. Dirina salaku pamajikan Sirawing anu cukup lila makalangan jelas asa dihina. Langsung hari tanang tukeun sikepna nyarita ditujukeun ka Ki Barajul. Pikan kuring moarek nyerahkeun diri ka jalma anu boga maksud ajeng niat deleka. Henteu kudu make ejeng ngancam atawa nyingsieuna. Kula warga Sirawing lain jalma anu gampang sumerah kana kaayaan. Sar, rek ngalakukeun tindakan naon? Kuring mah buru nying harepan. Sikep ejeng caritaan Saraswati tandes ngagambarkeun rasa kawani henteu seber nying hareupan Ki Barajul. Guntara ngalenggak seuri. Manehna sarua ejeng guruna boga kayakinan yen Saraswati ejeng Jaka Sinangling moal mampu ngimbangan ajen pangarti anu jadi guruna. Kula warga Sirawing memang hebat oge nya. Tetelah gede hate jeung gede wawanen. Tapi ingetkeun,
Ki Barajul geus bisa ngukur nepikeun ka mana kamampuan diri Andika duaan. Nu matak teu kudu saurang-saurangnya, ngarah gancang dicangkalak da sakalian. Bener teu Ki Guru? Guntara ngareret ka Ki Barajul, anu direret seuri bari terus ngajawab. Bener Guntara, bener. Indung jeung anak mending keneh maju sakalian ulah saurang-saurang. Katrukeun ajen pangarti Andika duaan. Hayangnya ahona pikeun ka mana kamampuan pamajikan jeung anakna si Rawing teh. Aji Sutra jadi leuwih ambek ka Laras Anting anu jadi adina. Anu tetela mamawa jalma kadinya kalawan maksud hayang nyangkalak kulawargana si Rawing. Aji Sutra neuteup ke Laras Anting terus nyarita. Laras, datang ka dieu ngadondrek nyieun tindakan kaributan. Geus teu nganggap lanjut ka si Aji Sutra. Mun kitu mah maneh kudu ditindak Laras Anting. Bener-bener geus teu nganggap lanjut. Kurang ajar sia. Laras Anting kalaka seuri, henteu sieun ningali anu jadi lanceukna ambek. Harita terus nyarita. Aji Sutra, henteu kudu make ngambek atawa ngancam. Si Laras Anting moal make kudu sieun ku jalma saperti anjeun. Yah, Kang Guntara sing harapan. Mun bener boga kawani jeung pangarti. Kang Guntara, ieu anu ngaran Aji Sutra, siga nama sarua hayang dicangkalak sakalian. Bagian Kang Guntara ieu mah anu kudu ninakna. Guntara ngarebehkeun awakna, seuri semu ngahina ka Aji Sutra bari terus nyarita. Hayang ngabela kulawargana si Rawing Aji Sutra. Hade, ye dewek si Guntara anu bakal nyingharepan jeung ngalayanan diri ilaing. Buktikeun ka bisa ilaing lamun memang hayang ngabantu ka kulawarga si Rawing. Aji Sutra bedah amarahna, geus teu bisa ngadalikeun deui dirina. Karep mah hayang nindak Laras Anting anu jadi adina. Tapi Guntara ngalengkah maju sayaga diri pikeun nyingharepan dirina. Aji Sutra ngawangun pasangan, neuteup ka Guntara terus nyarita. Ulah sombong Guntara, kuring pasti bakal ngabela kulawarga si Rawing. Sabab jalma-jalma seperti Andika anu nebarkeun mamala jeung ngarugikeun ka sasama. Kuring mah make kudu sieun nyingharepan jalma seperti Andika, awas ya yeuh hapnya. Aji Sutra ngamimitian muka panarajangna, sanajan can lila narima ilmu ti Mbah Camati Sakti anu jadi guruna. Tapi kaayaan Aji Sutra ayeuna tangtu beda upama dibandingkeun jeung waktu anu katukang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Guntara gancang imbangan panarajang lawan. Tarung antara Aji Sutra jeung Guntara geus teu bisa disingkahan deui. Ayo lawan. Jaka Sinangling jeung Saraswati pada sayaga diri dibarengan ku kawaspadaan. Maranehna duaan pada ngarti Ki Barajul anu jadi lawana jelas lain jalma sambarangan. Nu matak nguntuk hayang ijen jajaten jeung si Rawing. Ki Barajul ngebagikeun paneteupna ka Jaka Sinangling jeung Saraswati. Delila terus nyarita deui. Geus teu kudu loba deui carita ayeuna mah Jaka Sinangling oge Saraswati. Hayo geura maju bebarengan. Dewek hayang nyaho bisa naon pamajikan jeung anak si Rawing teh. Nu matak majuna leuwih hade bebarengannya ngarah diringkusna sakalian. Sok maju. Beungeut Jaka Sinangling jeung Saraswati jadi pada bareureum lantaran ambek. Ki Barajul bener-bener nganggap enteng pisan kamaranehna duaan. Srop. Jaka Sinangling jeung Saraswati pada ngawangun pasangan. Saraswati nyarita ditujukeun ka Ki Barajul.
sombong Ki Barajul. Loba keneh jago-jago sejen anu leuwih punjul ilmu nabatan Andika. Tapi henteu sombong seperti kitu. Kula warga Sirawi leuwih hadep paragat nyawa jeung tibatan kudu sadah bongkokan. Jaka Sinangling milu ngarojong kana omongan anu jadi indungna. Andika ngan ukur dijen alat jeung bisa digodeg-godeg sirah ku laras anting Ki Barajul. Kalaka umur we anu kolot tapi kalakuan teu beda ti budak leutik. Artina Andika jadi jago kolot oge Ki Barajul. Montong kalaka ngobong maneh Jaka Sinangling. Bisa sotenan maneh ngelekeun si Guntara murid dewe. Memang eueuh nanaonan sadeuleu, tapi dewek guruna si Guntara. Bisa dibuktikan ayeuna kumaha hebatna dewe. Sor, geura maju sia, lamun bener boga wawanen. Memang orang mimitian ieu tarung Ki Barajul. Jaka Sinangling geus teu bisa nahan deui amarahna. Langsung dina waktu harita ngagajelang luncat maju narajang ka Ki Barajul anu jadi lawana. Ki Barajul ngan ukur seuri nying hareupan panarajang Jaka Sinangling bangun anu gampang nakeranan. Suku kieu panarajang Jaka Sinangling aya anu keuna kana sasaran. Jaka Sinangling panasaran harita terus ngarangsek deui ku panarajang susulan. Ayo lawan. Tapi kejadian saterusna mangsa panarajang keuna kana anggota badan lawan. Jaka Sinangling ngaranjug kaget sabab panarajangna leungit daya kakuatanana. Ki Barajul kalaka seuri teu ngarasakeun naon-naon sigana teh. Iya rasakeun Jaka Sinangling. Leungeun sabeula awak Jaka Sinangling ditewak bangun anu hampang nakeranan. Saterusna dibantingkeun ku Ki Barajul. Tanaga rosa tina kakuatan aji bandawasa Ki Barajul ngajadikeun sirah Jaka Sinangling rek ditotogeun kana batu gede. Tapi Jaka Sinangling masih kene sadar dirina harita masih kene sempet ngajuralikeun awakna ngajadikeun dua sukuna anu napak kana lemah. Juralit gede. Jaka Sinangling pancu dina tangtunganana ngahegak ngatur napasna. Kaget ku tanagana Ki Barajul anu ngabantingkeun dirina ukur ku leungeun sabeula. Laras anting yang serikeun ka Jaka Sinangling. Hatena suka anu lain di kieuna. Sirah Jaka Sinangling meh bae ditotog kana batu gede. Ngan ukur sakitu geuningan kemampuan Jaka Sinangling anakna Sirawing teh. Sor, atuh keturukan anu bener pangarti teh Jaka Sinangling. Manya anak Sirawing kalaka rek ditotog. Jaka Sinangling geus henteu ngalayanan caritaan laras anting. Perhatian anak museur kanu jadi lawan. Saraswati bisa ngarti sanggeusna bieu ngebandungan nu mangsungna tarung dirina memang kudu ngabantu kanu jadi anakna. Saraswati ngalengkah maju netep kanu jadi lawan bari ngomong sorangan dina jero hatena. Ki Barajul memang lain lawan enteng. Panarajang anak aing anu keuna kana sasaran tetela eueuh pangaruh naon-naon keur Ki Barajul. Tanagana nyata jelas rosa kacida. Telumrah jeung jalma biasa boga ilmu khusus dina hal kekuatan atau kepedasan tenaga. Jelas aing kudu waspada jeung hareupanana. Ki Barajul ngareret ka Jaka Sinangling jeung Saraswati seuri deui bari terus nyarita. Hayo maju bebarengan Jaka Sinangling. Saraswati lain kalaka ti jarantang kitu mun bener boga kawani jeung pangarti. Jaka Sinangling jeung Saraswati pada sayaga diri bebarengan.
Dua nana memang boga karep pikeun maju bebarengan nying hareupan lawan. Kitu nate lantaran geus bisa ningali kemampuan anu jadi lawan. Tadi jaka Sinangling ukur sageprakan meh bae bencar sirahna lantaran dibantingkeun ku Ki Barajul. Cileng. Indung Ejeng anak pada maju bebarengan. Jaka Sinangling ngagunakeun jurus-jurus anu kungsi diturunkeun ku Sirawing anu jadi bapakna. Sedangkeun Saraswati ngagunakeun ilmu Mandehyang anu samberan angin panarajangna nebarkeun hawa tiis. Tapi kaget deui bae dua nana. Sabab pilih ganti harita Jaka Sinangling Ejeng Saraswati dibanting-bantingkeun bangun anu hampang pisan sigana teh. Masih keneh untung boh Jaka Sinangling kitu deui Saraswati geus kalatih dina nyaimbangkeun badan. Sanajan dibantingkeun henteu nepikeun ka ngagedebut parna, tetep dua suku anu napak kana lemah. Dua anak mindo deui narajang. Ini genti panarajang Saraswati Ejeng Jaka Sinangling kena kana anggota badan Ki Barajul. Tapi Ki Barajul kalaka seuri bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Nyatangan ukur sakitu geuningan kemampuan anak Ejeng pamajikan teh ya. Piraku anak Ejeng pamajikan Sirawing ngan ukur bisa kieu. Hayo, maju deui sia Jaka Sinangling, Saraswati. Jaka Sinangling Ejeng Saraswati silih reret. Dua nana jadi pada waspada nying hareupan kanyataan yen anu jadi lawan boga ilmu anu kawilang aneh. Sabab panarajang anu kena kana sasaran taya pangaruh naon-naon pikeun Ki Barajul. Kitu deui dina hal kabedasan tanaga. Saraswati ngabagi diri Ejeng Jaka Sinangling. Kakara ayeuna Saraswati ngarandapan kajadian anu aneh. Tenggelan ampuhna dina ulin Mandehyang anu ngandung hawa tiis tetela teu karasaeun kudu jadi lawan lantaran leungit kakuatanana pangaruh kakuatan ilmu weduk banyu anu kacangking ku Ki Barajul. Laras anting seuri deui bae ngumbar kasuka hatena beuki tambah yakin pikeun dirina yen Ki Barajul pasti bakal unggul. Jaka Sinangling Ejeng Saraswati bakal beunang di cangkala. Ngan ukur sakitu geuningan kemampuan anjeun Saraswati Jaka Sinangling. Lumatak nasib Sirawing oge moal jauh beda. Dina waktu anu katukang Sirawing sohor ngaranna, tapi ayeuna mah sakadeung deui ngaran Sirawing bakal leungit dina ieu kahirupan. Ayo maraju deui lamun masih keneh boga kawani mah. Sanajan dina hate mah ngagugudug nafsu, tapi Jaka Sinangling Ejeng Saraswati masih keneh mampu ngadalikeun diri. Sabab dua nana ngarti upama ijen jajaten geus kapengaruhan ku nafsu tangtu moal aya dina katenangan, antukna bakal cilaka ku pamolah sorangan. Saraswati jeung Jaka Sinangling pada maju deui narajang kanu jadi lawan. Dina panarajangna estu geus henteu satengah-satengah ayeuna mah. Sabab ngarti anu jadi lawan kawilang nyangking ilmu anu aneh. Tapi kejadian saterusna memang seperti tadi deui bae. Gempuran panarajang Saraswati Ejeng Jaka Sinangling ngahajah henteu ditakis atawa disingkahan ku Ki Barajul anu geus yakin kana keampuhan ilmu weduk banyuna.
Panarajang dua lawana anu ngagunakeun tanaga lapisan meh sapinuhna tetela leungit kakuatanana ngaplos diupamakeunna kana cai deui bae. Jaka Sinangling jeung Saraswati pada naker tanaga jeung pangartina, tapi teu bisa ngarobah keayaan. Antukna dua nana jadi ngarasa leuseuh tanagana sabab setiap panarajang anu kenakan anggota badan lawan leungit daya kakuatanana. Naon anu henteu dipiharap ku Jaka Sinangling jeung Saraswati akhirna jadi kenyataan. Runtuyan panarajang Ki Barajul geus teu bisa dibendung deui, mangsa manehna ngabagikeun panarajangna ka Saraswati jeung Jaka Sinangling. Antukna pada ting jarengkang rubuh ngababengkang dina kaayaan teu inget di bumi alam. Cengkak kebut. Bareng jeung rubuhna Jaka Sinangling jeung Saraswati, harita Aji Sutra oge rubuh ngababengkang teu inget di bumi alam, henteu mampu ngimbangan runtuyan panarajangna Guntara. Cengkang kebut. Aji Sutra geus teu usik deui. Guntara pancuh dina tangtunganana kitu deui Ki Barajul. Dua nana silih tetep bari ting sarengeh saleuri. Ki Guru bener-bener hebat. Si Jaka Sinangling nyata henteu sabaraha geuningan kabisana. Eta mangkeluk teh kunaon nya henteu ngagunakeun elmuna. Padahal manehna bisa malikeun kekuatan lawan seperti halna waktu keur tarung jeung kuring. Ngagunakeun ilmu jeung kekuatan naon-naon oge moal aya hartina di Guntara. Sabab kaayaan dewek geus dilapis ku kaampuhan ilmu weduk banyu euy. Nu matak dua anak kalakah leuleuh sudah tanagana euy. Puguh ngeunah keur dewek ngagempurna. Kumaha geus kieu ye laras. Ki Barajul tembong dina waktu harita ngareret ka laras anting. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Anu direret gancang nyampeurkeun ngadeuketan ngabagikeun paneuteup ka Guntara jeung Ki Barajul. Imut ngagelenyu bari seuri terus nyarita. Hebat panunjuk pisan ieu makana hatena ge ye. Ngenan jakalna teh nya si ayu manganti ieu teh ye. Eueuh jadi teu bisa sakalian. Tah geus kieu mah bisa dipastikan si Rawing bakal datang ke tempat urang. Guntara masih keneh aya kapanasaran siga nama. Harita terus tumanya. Ngan aya nu masih keneh tacan kaharti teh ye ku akang mah. Ari Aji Sutra teh bener lanceuk laras ieu teh. Aji Sutra memang lanceuk abdi Kang Guntara. Tapi lantaran pabentar paham henteu sajalan dina pamadegan. Abdi jeung Aji Sutra jadi megatkeun hubungan duduluran. Leungit kaduluran abdi jeung Aji Sutra. Jadi teu beda jeung musuh. Kitu tah Kang. Memang abdi kudu wani nangtukeun sikap anu saperti kitu Kang. Hebat. Benar-benar hebat laras anting. Akang jadi leuwih simpati ye. Memang ketang sanajan dulur rek adi rek lanceuk lamun ngan ukur jadi panghalang kana maksud jeung tujuan urang leuwih hade disingkirkeun. Ki Barajul neuteup ka laras anting terus nyarita deui. Jadi ayeuna geus kieu kumaha deui ye laras? Dibawa wae ieu teh ka pagoron topeng laras atau mending keneh ayeuna diperenan sekalian? Keur kula mah kari kumaha pamenta laras. Moal sugema ajeng suka kana hatena kangaranan dibinasa ayeuna mah Ki Barajul. Luyu jeung rarancang urang we ieu mah. Urang bawa sarta jadikeun tawanan ieu jelema teh. Engke anggota urang sina nyebarkeun beja yen anak jeung pamajikan si Rawing jadi tawanan urang. Ku cara kitu geus bisa dipastikeun ieu mah Ki Barajul si Rawing bakal datang ke tempat urang.
Di mana si Rawi geus diperenan, kakara nyusul kulawargana ditumpur ludaskeun. Kitu tah jalan pamikiran abdi mah Ki Barajul. Gitu hade Laras. Sok ulah lila-lila aya di dieu Guntara. Dewek anu manggul si Jaka Sinangling jeung Saraswati, ilaing anu mawa Aji Sutra. Hayu, indit euy, aya namanya ngarah laluasa waktuna. Geus kitu mah, tiluanana baralik deui bari mawa babandan. Pihak paguron Topeng Laras jadi boga tawanan. Dalah sanajan Aji Sutra oge sarua dijadikeun tawanan. Kitu katang Tuan Sikep ti Laras Anting. Jaka Sinangling henteu dihijikeun jeung Saraswati, dipernahkeun misah kamar, malah kawilang beda oge tempat keur Jaka Sinangling mah. Ngan jelas kaayaan Jaka Sinangling teu bisa naon-naon, da puguh dilumpuhkeun ku Ki Barajul. Nu matak waktu Jaka Sinangling didatangan ku Laras Anting di kamarna. Ukur bisa nyarita dina kaayaan bari ejeng ngagoler tanpa bisa ngalakukeun gerakan naon-naon. Sigana bae, Laras Anting masih keneh nyidem perasaan panasaran ka Jaka Sinangling. Nu matak harita ngahaja nepungan. Kang Angling, abdi ayeuna ngahaja nepungan lantaran aya tawaran anu kawilang penting sarta nguntungkeun keur Kang Angling. Terus terang, senajan hate mah abdi teh memang ambek cecep ke Kang Angling. Tapi teh salahna mun ayeuna abdi bisa ngahampura kaayaan Kang Angling. Naon maksud anjeun anu sabenerna Laras? Sakuduna anjeun sadar Laras, naon anu dilakukeun dina waktu ayeuna mangrupa tindakan anu salah, sabab ngagugu kana nafsu. Padahal kenyataan anu lumaku sakuduna ditarimakeun ku anjeun Laras. Ramu-ramu leungeun Laras Anting usapan pipi jeung dada Jaka Sinangling. Harita Laras Anting nangtung gigireun Jaka Sinangling anu ngagoler bari henteu bisa barontak atawa hudang. Kang Angling, kasempatan keur Kang Angling mun nyanyaah kanu jadi indung. Indung Kang Angling bakal salamet, bakal dibebaskeun ku abdi. Upama Kang Angling nurut kana pangajak abdi Kang. Abdi masih kene aya kapanasaran Kang. Kang Angling oge tangtu bakal bebas tina tindakan anu saperti ayeuna karanapan. Urang cacapkeun Kang, jajabkeun Kang, rasa kasuka urang. Laras Anting memang geus jadi awewe anu kurang kaera. Manehna geus teu era-eraeun deui nyarita saperti kitu ka Jaka Sinangling. Laras Anting, akang moarek hianat kana cinta, moarek hianat kanu jadi pamajikan. Komo ayeuna sasatna pamajikan akang teh keur kakandungan. Sakuduna Laras Anting sadar sasatna antara ayu manganti jeung anjeun teh sarua awewe. Teu bisa akang teu bisa nyumponan kana pangajak jeung kahayang anjeun. Sorot panon Laras Anting jadi semu hurung, ngadenge Jaka Sinangling nyarita seperti kitu. Anjeun memang teu bisa dipikanya Jaka Sinangling. Mun kitu mah anjeun memang hayang ningali anu jadi indung ajal binasa di lalajuan ku anggota Topeng Laras jeung anjeun. Ulah nyebut-nyebut deui si ayu manganti anu geus ngancurkeun cinta jeung harapan si Laras Anting. Mun kitu mah anjeun miharep tumpur ludas kulawarga si Rawi. Ingetkeun, ieu ancaman bakal jadi kenyataan Jaka Sinangling. Jaka Sinangling narik napas panjang. Memang eueuh hartina paloba-loba carita jeung jalma saperti Laras Anting. Laras Anting, kuring geus moarek loba carita di jeung anjeun. Batan kudu hianat ka ayu manganti anu jadi pamajikan. Leuwih hade narimakeun naon anu bakal karandapan ku diri kuring dina waktu ayeuna. Laras Anting beureum beungeutna, beuki ambek sabab jelas sikep pamadegan Jaka Sinangling tetela henteu robah. Hade lamun kitu Jaka Sinangling, anjeun memang hayang tumpur ludes sakulawarga. Ulah kaduhung ke dina waktuna. Upamana pikeun Kang Kepeting, sikep pamadegan tetep henteu robah. Ulah samat kaniaya dina paisukan indung anjeun anu pangheulana bakal dibinasakeun.
Geus kitu mah laras anting ninggalkeun Jaka Sinangling di barungku hate anu hanjelu ejeng ambek sabab Jaka Sinangling tetela henteu robah sikep ejeng pamadeganana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sedengkeun Jaka Sinangling ngarahuh jero hatena. Tawaran ti laras anting memang sarua beratna pikeun dirina. Ngan anu jelas pikeun Jaka Sinangling moal bisa lamun kudu hianat ka Ayu Manganti. Bener-bener geus linglung pisan ejeng eueuh ka era tah laras anting. Tapi aing geus moal robah pamadegan. Piraku ari kudu hianat ka Ayu Manganti mah mangka ningker ka kandungan. Ayeuna mah aing tinggal pasrah sadrah kana kersana anu maha kawasa. Upamana teh mah memang bener kudu ajal di tempatan teh bayana. Kajaba mun anu jadi bapa aya datang nulungan. Ama, piraku rek diantep abdi sareng ibu ama. Piraku tega ngantep anak pamajikan jadi korban tindakan sawenang-wenang jalma nu jahat ama. Jaka Sinangling jadi ras inget deui ka Ayu Manganti anu jadi pamajikan, anu tug nepikeun ka harita masih keneh can kasusud laratanana. Aya di mana Ayu Manganti sarta kumaha nasibna. Sedengkeun laras anting sanggeusna nepungan Jaka Sinangling tapi gagal teu bisa ngawujudkeun karep ejeng kahayangna. Harita terus ngayakeun riungan ejeng sababaraha urang anggota topeng laras. Malah Guntara ejeng Dewi Angrum oge milu kana eta riungan. Laras anting anu harita ngebrehkeun pamaksudanana. Anggota topeng laras upama engke peuting tetela Sirawing eueuh datang dina poe isukan urang bakal ngalaksanakeun tindakan anu bakal leuwih teu heula dibinasakeun dina harti disiksa nepikeun ka binasa. Nyata si Saraswati pamajikan Sirawing lumangsungna eta acara kudu ditingali ku si Jaka Sinangling ngarasuka jeung sukema kana hatena. Kumaha kaharti ku aran dikasa kabeh. Sakur anu aya di dinya nembalan meh bareng. Dewi Angrum netep ke laras anting terus nyarita. Jadi kepastianana acara paisukan teh meureunnan nibankeun panyiksa nepikeun ka acal ka Saraswati. Lamun teh mah engke peuting Sirawing eueuh datangnya. Nanti sekalian we padahal mah dikagok-kagok si Jaka Sinangling oge beresan we. Ngeunah teuing Cedewi. Lamun si Jaka Sinangling kudu bebarengan disiksa nepikeun ka binasa dibarengkeun jeung indungna. Antepkeun sina karasana laku manehna nyerina hate mangsa ningali anu jadi indung jumerit nahan ka nyeri akibat tina panyiksa. Bakal lebih suka jeung sukema keur si laras anting dina ningalina. Aya salah saurang anggota topeng laras anu harita milu cumarita. Ke, hapunten heula yeuh Nyi Mas. Ieu mah upamina teh bae yeuh. Akang mangan ukur, naon kitu teh ngaumpamakeun ieu mah yeuh. Upamana bae engke peuting teh tetela bener Sirawing aya datang. Kumaha tah tindakan urang Nyi Mas? Henteu kudu bingung milu ngepung. Eta pisan memang anu diharapkeun teh. Nyata kadatanganana Sirawing. Naon sababna? Kuring nyarita henteu kudu bingung-bingung. Sabab anu bakal merenan jiwana Sirawing mah geus nyampak aya di tempat urang. Nyatana Ki Barajul guruna Kang Guntara. Nya, kitu tah apanan Kang Guntara? Laras anting dina waktu harita ngareret ka Guntara. Anu direret ungeuk bari terus cumarita. Bener. Urang teu kudu bingung-bingung mikiran kumaha carana ngaringkus atawa merenan Sirawing. Sabab lamun urang maju eueuh hartina, ukur ngahamur-hamur waktu ejeng tanaga nya. Anu bakal nyingharepan Sirawing sekaligus merenan jiwana nyatana Ki Barajul guru kuring. Ilmu Sirawing moal mampu ngimbangan ilmuna Ki Barajul. Urang kudu yakin kana eta kayaan. Kitu tah jelas nama. Jadi kedatangan Sirawing dina engke peuting memang eta pisan anu diharapkeun ku urang. Sabab Ki Barajul geus kesal ngadagoan. Kumaha? Bejangeunaan ayeuna keluarga Sirawing jadi tawanan. Geus disebarkeun.
Beres nih mas, beres. Mesa kabeh anggota nyebarkeun eta beja ka unggal tempat nih mas. Dina embaran oge dibejakeun. Yen dina paisukan bakal lumangsung tindakan hukuman keur kulawargana si Rawing. Jadi lamun kadengin ku si Rawing mah sok asapira kumaha henteu datang. Hade lamun kitu mah. Kangaranan beja geus nyebar, pasti kadengian tapi kana ceuleuhna si Rawing. Ngan ieu mah upamana bae, si Rawing ke penting eueuh datang. Dina poe isukan anu kudu leuwih teh heula disiksa napikeun ka binasa teh nyata si Saraswati heula. Mun engga si Saraswati kakara si Jaka Sinangling. Guntara harita terus tumanya deui ka Laras Anting. Ke, lanan Laras. Akang masih kene penasaran ye. Ngeunaan Aji Sutra rek dikumahakeun ye. Nah bakal ditindak sarua seperti kulawarga si Rawing atau kumaha? Laras Anting tembong dina waktu harita ngahuleng sakedeung, ngareret ka Guntara teu lila terus nyarita. Abdi geus nandaskeun sikap yen di antara abdi jeung Aji Sutra geus lain dulur deui. Upama memang anu ngaran Aji Sutra keukeuh rek bela tumutur ka kulawarga si Rawing, ngandung arti nasib manehna oge moal beda jeung kulawargana si Rawing. Kitu tah cikeep jeung pamadegan abdi mah ka Guntara. Hebat lamun kitu mah Laras. Akang muji kana kategasan ti Laras Anting anu saperti kitu. Henteu sambarangan awewe bisa boga sikap jeung pamadegan saperti kitu Laras. Aya pantesna lamun pagoron topeng Laras dipingpin ku Laras Anting. Dewi Angrum milu mairan deui caritaan. Anu jadi bahan pamikiran teh keur aca mah ieu Nyimas ye. Upamana ieu mah Nyimas dinangke peuting dina waktu anu bareng lain si Rawing hungkul anu datang. Tapi si topeng mayit oge sarua deui datang. Kumaha tah cara nyihareupanana Nyimas? Laras Anting kitu deui Guntara jeung anggota topeng Laras anu aya di dinya pada ting haruleng. Memang bingung oge. Upama si Rawing jeung si topeng mayit datangna babarengan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Hampir pasir nulung kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat luhur, manuk mapang caana berang. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record.
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.